Bibir ikan nih, seperti bibir si Alek. Monyong bimori. Bibir monyong 5 mili. Jempolnya jempol Pak Eo. Ada miring. Musuh. Terus. Sudah dibawa. Senang menang. Oh, benar yang asal baik, baik. Ulah bebe Jawa iki kena bogana. Jadi bebe jana geus di lembur. Biasakan. Biasakan. Ketemu lagi sama tim Auk official. Ayeuna teh bade silaturahmi ka bumina si Tarman ya. Anu letakna di Salau, Kabupaten Tasikmalaya. Duka RT jeung RW nama terang nomor sabaraha nama. Ayeuna sadaya naik karek mangkat. Jadi itu teh duka erek naon, duka erek ngaliwat, duka erek musuh, duka erek ngalungkeun si Ebon. Musuh cenah boba, aya cenah Ebon, aya. Bolong panjang. Kabeh alhamdulillah komplit si Manca, si Alek. Ayeuna mah aya PPKM numerunan tapi saliar si Ebon si sangarana si Sebunya pas paroho deui euy ngaranna si Sebu alhamdulillah sukuna ngecagor diganti kamari masa kurban ku suku domba jadi ayeuna mah bisa cager deui alhamdulillah sarehat ayeuna teh mungmeureunana si Dahlan eta mah tidak bisa meninggalkan pekerjaan negaranya. Tuh komplit di ditu teh acan disampakeun liwat cenah. Oh guys alhamdulillah nama tim Auk gaduh mobil pribadi, supir pribadi tah. Pak. Mohon. Pelan. Dari supir pribadi alhamdulillah kumaha di tim Auk ayeuna tos sabaraha dinten? Alhamdulillah nyupiran di tim Auk teh tos aya kana 2 hari 2 jam. 2 hari gitu ini balalager tim Auk teh saroleh yang karasep saya resep saya tau mah Resep naon? resep nita nyang merek Nita jarang merek. mohon gitu Ayeuna teh rek kasih Tarman ya, Pak. mohon ya teh manawi abi teh tadi teh nuju naonnya tadi teh aya nu ngajakan ka Tarman abi kolorosan hoyong terang geuningan bumi Tarman teh abi fans berat Tarman mohon nyakit Tarman Tegas tim Auk teh alhamdulillah ya nama tas gaduh supir pribadi jadi ya mas supir pribadi nagen mobil manehanana ya teh kahayang manehanana jadi nuturkeun supir we ieu mah bagus alhamdulillah.
mana teh? Pom bensin mana ya? Tahu. Hah? Ngapain ya? Ya nu kangen ka Mang Sebuah. Cenah loba nu nanyakeun buah. Kumaha geus cager can kamari basa ieu non teh? Patah kaki. Alhamdulillah saya sudah sembuh dari sakit kakinya. Alhamdulillah berkat doa ti sadayana. Ka mana ayeuna teh? Ka Mang Tarman. Anjir, kasih Tarman. Nya. Tarman. Tarman. Erek ayeuna kusuk. Kusuk di Balong Panjang. Oh, bawang panjang ya. Tarmana coba laukna cenah. Obat cenah bijana mah ya 2 kintal. 2 kintal kiloan anak unggul. Ageun. Sabaraha Mang? 2.002. Kacang rebus 5.002 lo. Oh. Eta kacang nu nyumput teh Mang. Iya, atuh kacang nu nyumput ya ieu kacang ilin. Mantap eta mah dikira manda. Yang celek. Ya, cek. 5.002 Mang. Goceng 2, murah meriah. Tah 20.000 Mang. Alhamdulillah. Cah, baca. Asih Mang kacang nu nyumput cenah nanti kacang nu nyumput teh. Dihanap. Terima kasih. Ya nuhun Mang. Terima kasih. Oh, sing laris Mang, nuhun. Nyakeun. Sudah dibawa. Senang menang. Oh, bener ya asal baik, cok baik. Kalau bebe Jawa ini kena bogana. Jadi bebe jalan ke lembur. Biasakan. Biasakan. Kemana gue san? Mau nyabe aku supna. Biar lauk ya. OTW kaluhur. Mana lele bos? Pas motor.
ikan nih seperti bibir si Alek. Monyong bimori. Bibir monyong 5 mili. Jang, nanyakan itu. Aduh. Nanya? Hah? Nanya. Tuh. Dua hiji. Bener ti mah kayaknya pengaduan. Aduh. Kuno. Wah, damang. Tenging teh karena sudah dibersihan. Ukur sakieu Pan ke ayam. Ayam. aralit ini. Abah teh kenging agung cenah. Kagak dilepaskan deui. Ah, pohon. Dia pas gendein agung nanti. Iya mah geus lepas kabur dari ditanya dilepaskan dulu deui. Moyan, abi nanya jalan mana? Nanya pisan kan bari. Lapang poli. Oh, abi itu dia. Penyukan dia nanya pisan sih. Ya, asal itu ditu, aya anjingnya. Udah mau jadi yang ngareunah yang ieu mah tenang ya. Pada kaki mobil. Di ditu teh. Aya kan mau lawan mobil. Oh, si Mobil mah Aju backsound di ditu jauh. Apa dulu lawan mobil. Nyiksa Aju di ditu di pedang aya. Hah? Hai, sia aing boga. Aya tadi di jalan jam mobil. Tebih-tebih coy. Di hadapan jauh. Ya teh di kumaha ayam teh. Mau dibakar. Dibakar saya lauk di kumaha. Iya, oke cuma iya. Sama aja dibakar. Dibakar. Cap uyahna cap naon? Jempolna jempol Pak Eo. Ada miring. Ketawa sih yuk.